Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahanu dihukum tukang merige teu wawu. Halo, Akbar. Gimana kabarnya sahabat? Baik-baik saja kah? Mudah-mudahan sehat, di parangan rezeki barokah. Sadan amin amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Di video kali ini di tahun 2024, halo Akbar, ini sejak di 2024 Cim. Mohon. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sing arageng milik Amin. panjang umur bari bisa ibadah. Eta benar. Pokok pertama na eta. Jadi pembahasan ayeuna non urang jeung Cim teh. Ngabahas naon Cim? Oh. Caranya kan ayam. Iya, naon teh? Hewan-hewan cenah. Jadi ini hewan-hewan tuh lah kumahanya. Aya pertanyaan anu can bisa dijawab ku urang gitu. Lieur ngacan. Lieur gitu. Cok cik naon pertanyaanna. Ieu cenah kunaon? Apa sebabnya kodok Kalau melewati melewati rel kereta api, kereta api loncat. gitu. So, kumaha tah Cim? Sebab kalau keliling ke Banjar kejauhan mending loncat. Cok anjing cek nu dicari teh aing loncat. Tah gitu. Daripada ke Banjar ulah kan dijual. Anjing. Kabanjar hilangnya, namun kabanjar terus ke Ciamis ya. Anjing kejauhan kan. Kejauhan benar. Emang loncat. nepinya mun ngajelang anjing ke janggung gitu. Teu nyaho tah. Ke tanyakeun heula ke Bangkong. Deket Ciakeu nya. Lajeng aja Mang Herman. Bareng dua anjing si Herman. Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngopi heula jang, ngopi. Ngopi lah. Udah mah teh ngopi ku teh lah. Gitu. Teuing ngabahas naon deui wae. Eta pertanyaan anu urang can kapikir ku urang nya geus ieu kumaha Cim gitu. Geus dibongkar gitu. Si pertanyaan naon deui nya pertanyaan anu ieu anu hese dijawab. Urang nya ge mau Cim. Urang teh ka jelema eta teh asa teu wauh tapi teu apa. Berarti terkenal. Oh, terkenal berarti ya. Mohon kitu. Nya jeung urang teh, ieu teh Asa asa teu wauh jelema teh. Tapi teu apa. Berarti terkenal. Tak kenal. Tak kenal maka tak Sama. Lain teh sama anjing. Tak kenal maka tak sayang. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Nah, gini teh sama. Loba nu akur. Pada acara Allahu Akbar. Sampai bulan. Aduh, bunga teh bodas ya macam. Bunga teh bodas ari bulan teh. Beung hideung. Eta. Jiga jalan ieu zebra nih. Nya. Amun tina kuda mah jiga kuda nil. Kuda. Tah, kunaon aya kuda biasa jeung kuda nil. Nyaho. Naonnya? Tah. Ai kuda nil mah beuneunan kuda babaturan si Jemil. Nyo kuda menang si Jemil gitu. Bapakna si Jemil. Bapak si Jemil. Tah, pertanyaan kan dua tadinya kunaon apa sebabnya eta bangkong naon teh? Kalau ada kereta loncat, geus dijawab. Tah anu jelema eta. Apa sebabnya lain bangkong? Apa sebabnya kodok kalau melewati rel kereta api loncat? Geus dijawabnya eta. Terus urang ka jelema asa teu tapi teu apa gitu nya. Berarti teu kenal. Terkenal gitu. Da cenah tak kenal maka tak seimbang. sama. Poho. Poho. Ai poho mah menang. Oh tadi hewan terus kan ka jelema tah pertanyaan. Hewan nu pangharamna. Hewan nu harampangna. Pangharamna. Hewan nu pangharamna. Hewan nu pangharamna. Poeknya.
cenah mah babi mah cenah. Oh babi. Nu pangharam-haramna pisan. Babinya. Babi. Babi paeh. Lain. Ya kan bugang. Lain salah. Jadi hewan nu pangharamna teh babi, nu ngandung babi tapi bapaan. Jadak. Reuneuh jadah baru nya. Mohon. Nah itu jadi kata teterucingan baik lah guys teterucingan nanya teterucingan. Jadi babi mengandung babi tapi bapaan. Anjing. Nah eta ka mana bapana? Kabur we. Haram bener haram pisan. Bener teh. Bener. Ning lamun aya ku aing dikawinkeun. Bener. Allahu Akbar bener pisan eta. Teu salahnya teterucingan. Bener. Ini kan dina Islam mah hewan babinya haramnya. Tan pangharam-haram pisan mah babi mengandung babi. Oh bapak. Aduh anjing. Lebih cilaka. Nah eta pertanyaan nu kaduana. Bapana ka mana? Apakah Bang Toyib anjing teh balik-balik? Bang Toyib juga nama. Bang Toyib. Geus Bang Toyib. Paul. Kini kuang ngalagetok sisi pager. Ini teu bisaeun hudang dibekok sakali jengker. Tah. Capek ieu tas ngaramet ngaramet ya. Balik ti sawah hol pamuda beurnya dibekok anjing jengker. Lewaseun. Tah hari ieu sok atuh mere di ieu tatarucingan deui. Si Tata ucing-ucingan. Oh, heeh, dasarna tatarucingan teh naon? Si Tata ucing-ucingan. Jeung salah. Ya. Jeung si Herman. Halo. Nah, Herman maneh ka babawa wae aing. Keun bae tuh. Bang Herman kayak Bang di podcast jeung Bang Herman nya urang tiluan ngobrol lah. Nya jeung si Akel. Oh. Eta mah sesepuh atuh. Ulah sesepuh sama. Bang Akel mah nya sesepuh tah gitu panggilna. Alah, bar ding capek aing euy. Aduh. Naon deui atuh tatarucingan nu heubeul-heubeul teh cenah kitu mah Cim. Redang we aing. Heeh. Sahain leumpang euy. Oh, ada Si parawan. Ai tatarucingan teh si Tata ucing-ucingan. Bener. Jas jus. Das jus. Kayak heula cenah, anu meuli heula. Nah, sok nya. Lah, ieu naon teh. Masih kene dina dunia tatarucingan atuh. Mencitrengit dina rakit boboko wadah bakatul lain gering ku panyakit kabogoh di eleg batur. Naon Cicing heula. Dicolok salawe jeung 7 likur dicolok. Cicing ulah. Kadut di talian. Ulah. Ieu cicing heula dicolok ka barabai. Hah? Dicolok ka barabai. Dicolok ngabarabai. Umelan. Umelan. Lain. Naon tuh? Panot. Colok kulinggis. Oh nya. Ngabarabai. Allahu Akbar. Power teh tah. Powernya. Ya Allah. Tah, yang ulang teh keur malikir. Nyaho nu kudu naon diomongkeun. Jadi lieur kana hulu. Lieur kana hulu lagi. Pembahasanna ieu. Jadi intina mah di tahun 2024 kudu aya kamajuan deui kahirupan teh. Kudu aya kamajuan datah. Nu moal maju-maju mah tukang musik mau Cip. Oh, bener. Mau maju-maju. Ngajar dog ya di balong. Da lamun maju
Mau bebenangan. Lain mau benangan, nabuh mau cip. Oh, dijungka kenya ka balong. Tarik mau maju teh. Oh, bener. Bener, tigo jubar. Anjing, otakna tolol. Tigo jubar lu aja. Sangalengkah gitu labuh we bakal. Beda jeung nu barennya. Baren mah kumaha tah? Ucing-ucingan. Ah, ucing-ucing. Ya bener. Baren ton. Baren toh. Bener. Cing sumput. Cing sumput. Jadi loba nu teu kapangi. Ciluk bak. Ciluk bak. Nya ki. Nyaki. Mang. Nyaki mang. Apa sebabnya cenah? Kodok kalau melewati rel kereta api loncat cok cik mang naon. Naon cenah mang? Naon tah? Berarti can nanyakeun ka Bangkong. Ari urang mah kamari geus. Kongkong. Kumaha nanyakeunana? Kongkong, apa sebabnya si laing lewat rel kereta api loncat gitu. Ditaroskeun ka Bangkong. Sebab mang kalau ke Banjar kejauhan. Kelili. Cacim teh boga kitu hungkul, Mang. Kan di dieu ge can ke nanyakeun ka si Karnadi. Oh, Si nya. Benarna. Oh, Benar Bangkong. Benar, aya Banar Bangkong mau Aya cip. Banar Bangkong. Aya Banar. Karnadi. Orang mana teh, Mang Cuk? Yo, Duaan dah karena di teh si Karna jeung si Didi. bener. Adi lanjut buah eta. Adi lanceuk Rai Raka. Kembar tapi beda, ieu. Kembar tapi beda. Beda. Bener. Serupa teh sarta sama. Tah, Berarti beda. beda, bener. Bener. Me jeung kuda. Jeung kuda. Tapi daheu. Tapi dah ada cekolot nya. Tapi daheu Anjing. barat hayam jeung titit. Nah, hayam itu Sama tak beda. Asal lieur euy. da waktu tos maghrib, dari maghrib gitu. Oh. Jadi podcast ayeuna mah di Tutup tutup heula. heula sakieu. Waalaikumsalam Acan, warahmatullahi acan. Jadi tong hilap naon deui tah nya ide-ide anu ku maraneh. Oh, kudu ieu Mang Ocim, Mang Kodel. Komen we. Nyata komen we. Ku abi dijawab. Dijalankeun, dijawab gitu tah. Jadi bahas ieu cenah bahas ieu, tah kewang dibahas heeh. Bahas di pengajian. Nya. Di dieu atau di podcast Nya, dibahas. sok dibahas lah. Oke, heula tong hilap. Tong hilap. Like, comment dan subscribe. Heeh. Ami channel itu berkembang teh cenah juga donat-donat. Nya. Mang Ocim lah pokokna mah. Nya. Like, Like. follow pokoknya mah. Sip. Facebook nama Ocim. Sip. Mang Ocim wah sip. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanu dihukum lolobana teh warawuh. Udah.